Halo guys, anjay. Oh, ayeuna urang erek ya carita terek ngalicin nya guysnya. Tapi berhubung cangkeng sudah rengkot ieu teh nu dilicinan teh baju umat we eta keur sakolanya guysnya. Lanjut ieu teh urang teh menyiapkan heula jeung dadasarna da ai langsung anak karpet mah bakal ieu teh nya. Da karpetna teh terbuat dari naon atuh ulah eta teh da lamun kayan licinan teh pasti langsung meleleh we jiga plastiknya guysnya. Aduh hampurannya guysnya ieu suara rada bindeng kieu anjing ieu awak nih asa ting cuaca ting urang we teh jaga ieu imunna teh jadi turun naik geuning nya guysnya. Tah lanjut dia teh naon teh saragam heula cek urang teh rek dilicinan teh naon teh bajuna heula. Ieu teh baju teh nu krucil heueuh. Lajeng teh meuni ku urang untuk ku indungna teuing geus we langsung ku urang da hoream aing balatak nya guysnya. Nah lanjut teh dia teh ieu teh anu ieu da nu krucil nu panggedena sia teh cing teh geus gede mah ku sorangan we kumaneh we cenah kajan mere duit tai sia aing teh. Heueuh guys, di dieu mah nya rame ku bangsat, di kota rame ku begal gangster. Sia teh eling anjing sia bangsat begal nanaonan sia wah gawe goblok. Bangsat goblok cek aing teh heuh naon aya nu dibararang sa teh heueuh. Di dieu oge geus usum we jigana teh heuh di kota begal nu karari. Naon nu dirasa sia ekonomi teh teu maraneh wae aing ge sarua ya teh ekonomi teh keur kacau heueuh. Tapi kumaha nya ya otakna teh otak boled sugan mah otak dina tuur sugan mah cok aing mah usaha cing baleg ngonten atuh sia teh goblok cing teh meni asa kieu-kieu teuing cing teh hirup teh asa beuki dia teh beuki teuing aing mah lieur jadi kumaha nya mun arek gitu heuh ngabangsatna teh atuh cing atuh heuh kanu koruptor lah montong ka jelema anu yeueun sapapada atuh mencek aing mah heueuh ieu mah gara ngabangsat anu heueuh naon anu sagala ieu kitu nya heueuh pas-pasan goblok teh sia anjing geuleuh aing mah kabangsat jeung begal teh bagong. Lanjut teh aing mah teu ngobrolkeun begal jeung bangsat aing mah moal aya ieuna moal aya ujung-ujungna heueuh jadi asa kararesel aing mah ka jelema anu teu mikir teh cek aing teh. Mun dirasa-rasa mah cing teh heueuh begal mah tuh koruptor aing mah rujit cek aing teh ka koruptor teh ngahakan duit rakyat. Anjing curhat. Teh ieu teh berhubung urang teh heueuh cangkeul sabenerna mah nya geus nya. Cek urang teh daripada naon dilicinan paduli cek urang teh ditilepan we ieu teh da sidikan geuningan cangkeng geus rengkot awak geus tagaranna sabenerna teh nya geus nya. Sorangan geus bindeng awak geus tegarna ieu ge sebenarnya mah heueuh lamun teu butuh-butuh teuing aing keur masa depan moal kikieuan teh tapi da butuh aing teh sagala sorangan mah kumaha deui ning kieu-kieu teh meni perih-perih teuing hirup anjing ieu teh aing teh nyelepan teh saudug-udug sagugunung sugan mah ti karengkot aing tiban naon nilepan hungkul oge cacak ning teu ngalicinan ieu nilepan hungkul rengkot aing cangkengnya guys. Tapi ieu teh ka pending ku lanceuk urang jeung ngajak ngobrol heula ngajak ngagosip heula biasa we ngagosipna teh heuh kitu deui ning heueuh curang teh nini ceuk aing teh hayang nginum aing mawakeun nginum cenah biasa we botol kesayangan hasil tinu eta naon nimpugan balon di pasar malam nya geus meunang nu kitu anjing gabutna aing mah teu katulungan heueuh duit gablek saeutik oge dipake permainan we jeung permainan nu penting mah aing bahagia we anjing. Nah cenah tara dilicinan anjing nyaho sorangan ripuh aing teh heueuh jeung ngalicinan jeung naon paduli teuing ke we lah dilicinan mun pas keur eling heueuh nya geus nya mun beresaneun nya sakitu bae ti urang mah. Assalamualaikum dadah bye bye.